Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Teu salah omongan Ki Jantra samemeh init ka Andi ngawadianan supaya Andi teh ulah init ka Cipancar. Lantaran di lain-lain oge sasatna rek nyogrogkeun maneh kana durukan. Baku nama bisi Andi teu kuat mireungeunna. Bebene nu dinangna dinengne teh ari akhirna mah kop ku batur. Paribasa geningnya dogong-dogong tulak cau geus gede dituar batur. Tapi Ani keukeuh maksa. Basana oge lain rek naon-naon ngan sakadar hayang nempo nyi euis. Sanajan ukur sareret. Hayang neuleu jirimna sakali deui mah hitung-hitung panungtungan. Lantaran karepna Ani manehna moal aya deui di daerah leles. Rek terus ngamprud bari mawahate nu Gurawang Gudawa keuna ku peurah asmara. Minangka rek nyingkahan duru beda hate anu ngarobeda dirina atuh kadar manehna kungsi ngebrehkeun garentes hatena ka Nyi Tarsiah teu beda ti ngecelakeun cai dina daun taleus. Puguh Nyi Tarsiah oge surti garentes hatena tengan saukur kajurung ku kanyaahna. Lantaran nasib sasatna keur aya dina sisi gawir nu kacida lungkawinna. Lepas magrib Ani katut Ki Jantra masih keneh tacan turun ti cadas gantung. Rek init satengah dirarasakeun. Puguh keur waktu tadi mah teu boga maksud naon-naon. Salian ti hayang nempo beungeut ka deudeuh sanajan ngan saukur sareret deet. Tapi buktina taca naon-naon hate mah geus ngaheab ngabarengan euneurna dada nu dilantarankeun ku ketugna jajantung. Ku kitu teh mah saha anu kuat atuhnya kikineuan dipimilik batur. Ulah-ulah hatena mah ngagermet hayang ngarebut inya. Paribasa melak sireuh dina hunyur kuma ti akareunana. Bebeureuh direbut batur kumaha piakalinana. Tapi saenggeusna hantem dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, malah make milang sagala dina ramo, init atawa entong. Antukna mah gulayun bae Ani turun ti guhana dituturkeun ku Ki Jantra. Kade jangan di sing tiasa nahan diri ujang. Ki Jantra ngawawadianan ngarasa paur bisi Ani ngabrung nuturkeun nafsu. Bisa kumahaeun iburna. Ulah-ulah engke teh nimulkeun ngadeg rerempon. Moal atuh Pak, boge percanten we. Ani terus ngagedig nerobos kanu bala. Masih keneh eling abdi teh moal kabawa ku sakaba-kaba. Sae atuh pami kagungan manah kitu mah jangan ni sae. Risi panginten bapak teh nya kacepretan mamalana. Isanes kitu jangan ni. Mung anu kadah diragangan teh sepuh jang Ani ku anjeun. Kadah ribut-ribut gitu bapak teh moal mundur satu nyang bea satungtung nu dibelaan masih keneh tagen.
Nuhun Pak katampi Pak. Ani rada-rada ngageri ngadenge tekad na Ki Jantra nu sakitu tetomplokanana. Moal Pak sing persanten weh. Abdi mah mung hoyong ninggal sareret wae mah. Kitu tah Pak maksad teh. Mitra kaum dangu sedang nyitar siah anu keur tumpa tempo. Ongkoh-ongkoh bae ku kulintingan teu daek cicing. Kabeneran ret nyitar siah mireungeuh Adria nurek nyelang heula balik ka imahna. Apal sareret oge yen eta jelema teh baturna Ani nu teh heula babarengan basare ka Cikembulan teh. Aya cirina nu mandiri nyaeta ceda dina beungeutna. Atuh gancang ku nyitar siah teh disambeurkeun. Saha? Abdi Itar. Ai kutanyi Itar sareng saha? Adriananya kaget sabrehan oge apaleun keteyep manehna nyampeurkeun. Abdi weh. Seueuran ari teh lamur mah. Etaeun padupi Kang Ani teu aya angkat ka dieu. Teu nyi teu aya. Piraku atuh nyi mata kawatos puguh oge. Dupi bumina di dieu teh di mana Pak Iya? Nah, da teu aya di dieu nyi Itar. Wartosna mah di Panenyewan. Tos lami kitu Pak Iya. Tos nyai. Aya keperyogian gitu. Sumuhun kapun Bapak. Ka Jantra. Sami deui anjeunna oge nuju di Panenyewan. Sanes mangga atuh linggih. Da aya ibina oge aya. Sawios Pak. Nuhun kana pangasih mah. Pernios atuh. Har, salik heula atuh nyai. Da aya ibina di lorompok. Mangga. Awartos heula we atuh karencangan bilih milalian mah. Sok da aya bibina mah. Adria ngajakna memang nyaan. Lain ngan sakadar tambah bau sungut. Sawios Pak. Bade talas wangsul reda. Ieu bilih wangi teuing. Permios we abdi teh. Nyitar siah keukeuh teu beunang di aku. Sarta teu ngadagoan jawaban heula. Leos bae manehna ini ti hareupeun Adria nyampeurkeun anu loba. Bete beunang di akunya. Adria ngagereneng bari leos deui manehna oge init muru ka imahna. Boh ku Adria, boh ku nyitar siah. Sama sakali teu katitenan. Yen waktu tadi gunem catur teh sanyana mah aya nu nyerangkeun ti nu rada poek. Ki Badra jeung Ki Jalal. Sama menapisan ngawaskeun bari ngadedengekeun obrolanana. Ieu teh estuning kabeneran we maranehanana kalaluar ti dapur. Ari heg teh mireungeuh aya awewe ngageroan ka Adria. Ngarasa panasaran lantaran nu ngageroan teh tetela awewe pantes tur umurna ngora keneh naker. Atuh gek bae Ki Badra jeung Ki Jalal cari ngogo. Puguh we jelas naker sakur nu diobrolkeun teh. Bari hatena mah duanana oge ngarasa kaget nu lain di kieuna. Naon sarta kumaha hubunganana ieu awewe teh jeung Ani. Sanajan jelas tadi teh kadenge ieu awewe teh nanyakeun nu jadi bapana. Jeung sambeurkeun gali, sambeurkeun kitu. Cek Ki Badra ka Ki Jalal. Ngarah naon ka lah? Rezeki jadi. Kadenge tadi nanyakeun si Ani. Cek Ki Badra bari panonna mureleng ka nyitar siah anu keur juntang janteng misah di Nurea. Sumuhun Pak Kuping. Nakumaha kitu ka? Kieu Ki Adi. Sabeutkeun ka manehanana yen si Ani keur ngadagoan kitu di hanapeun dapuran Hawi. Engke kuaga di dagoan itu. Ngeureun naon ka? Allah, kalau badadanya Ki Adi mah. Jeung bebejakeun. Kumaha we nyaritana mah da geus ngarti ieu Ki Adi oge. Pokona mah manehna supaya percayaeun. Yung ayo, sak buruk itu. Duh, sakieu loba jelema ka. Paur kuring mayu kayu, paur. Ki Jalal hariwangeun. Lantaran manehna mah geus ngarti kana naon-naon nu dipimaksud ku Ki Badra. Aya, kalaka-loba haidulan. Keanjang tadi tu. Diri kaburu campur jeung nu loba. Ayo, nam.
Kipada nyurunggin mitra kaum dangu hoream oge kapaksa Ki Jalal teh nurut ku kitu teh mah manehanana geus cukup nganyahoankeun kumaha adat pangadatanana Ki Badra lamun dipagak kahayangna babarianaker ngulit bawangna koloyong Ki Jalal nyamperkeun Nyi Tarsiah nu harita keur ngajanteng nengangkeun maneh memang manehna teh keur bingung mikiran pilakueun tetep cici ngarasa teu betah ulah boro-boro make hayang lalajo ari rek balik sesoranganan teu ludeung sok sieun kumaonam di jalan ieu teh nu jenengan Nyi Idar kitu Ki Jalal nanya ka Nyi Tarsiah atalakuna bangun nu asa-asa nakal padahal manehna geus nyahoeun lantaran tadi ngadenge waktu disebut-sebut ku Adria. Sumuhun nah bade naon kitu Pak? Nyi Tarsiah saterusna malik nanya. Hatena teu wudu ngarasa kaget oge. Ieu jalma anyar pinanggih teh wawuheun kana ngaran manehanana. Nya teh bapak teh dibiwarang ku Jang Ani. Kang Ani, kek dupi bapak di mana gitu? Nyi Tarsiah sanajan ngarasa bungah oge, tapi ari mang-mangna mah aya. Lantaran jeung ieu jelema teh teu wawuh. Sedangkeun ceuk Adria tadi cenah Andi mah teu ka dieu. Bapak mah ti pade nyewan. Sarangan sareng anjeunna nu jual pisan ningal Nyai aya di dieu. Bapak teh di jurung menakan gitu tah. Sumuhun sareng saha deui rencangna Kang Ani teh Pak? Nyi Tarsiah teu ujug-ujug percaya bisi ieu jelema teh nu rek ngarah-ngarina lantaran pamikirna lamun bener Andi nempoeun ka manehna moal nya make tuna talatah kanu sejen. Sareng tuang rama Pak Jantra. Dupi anjeunna di mana Pak? Nyi Tarsiah luak liuk hatena geus mimiti percaya lantaran jawabanana memang cocok. Ku kitu teh mah apan Ki Jalal teh geus ngadenge obrolanana tadi. Har, nah bet kantosan dinusuni geuning. Nyi Tarsiah neuteup ka Ki Jalal bangun anu teu percaya. Maklum atuh Nyai, anjeunna moal wantuna nemongkeun anjeun. Ceuk Ki Jalal ngasongkeun alesanana anu memang bisa oge kaharti. Eta atuh ngantosanana bet di kebon awi nya. Supados rineh panginten Nyai. Cing atuh, mangga Bapak. Nyi Tarsiah maksudna mah menta dituduhkeun. Mangga Nyai, mangga. Ki Jalal ngaleos ka jalan anu berasna ka sawah. Jalan teh ngabulungbung rada rubak beeusan. Tincakeun atuh tetela kacaangan ku cahaya bulan. Sedengkeun Nyi Tarsiah ngiclik nuturkeun paneuri. Saeutik oge manehna teu boga rasa yen dirina geus asup kana bubu. Sajeroning leumpang teh panonna mah teu weleh ngareretan ka beulah kencaeun jalan. Mireungeuh kanang-kanang muning aya kana tiluna meledug dipuput ku haseup durukan. Sedeng anu tungguna mah subung kabengbat ku lalajoaneun. Srog ka lebah dapuran awi. Kolebat aya nu luncat ka jalan. Karawak kana tak-tak Nyi Tarsiah. Ari direret sidik lain Andi. Ku kituna gancang Nyi Tarsiah ngejar. Saha ieu teh? Nanaonan make cuka cekal sagala. Hus. Cek Nyi Tarsiah bari nyureng ret ka Ki Jalal temong nyerenge. Mana Kang Ani teh? Nyi Tarsiah neruskeun caritaanana bari merong ka Ki Jalal. Nya ka dieu. Sok mending ieu moal aya nu nangenan. Ceuk Ki Badra deui ngahehe bari nyeureudeg rek newak deui Nyi Tarsiah. Naon ieu teh bakuna? Mana Kang Ani teh mana? Nyi Tarsiah rikat ngejat nyingkahan leungeun Ki Badra. Ret deui ka Ki Jalal. Ulah halus gede teh aya Nyi Dar. Mending ieu akayu. Nuhun, payunan we Ki Badra da sami. Ceuk Ki Jalal bari ngahehe. Peta lakuna pi ka sabeleunaker.
sia teh ngada nipu ka aing. Lucu sia, kolot-kolot teh kurang ajar naker. Nyitar siah bari ngaragap kana beuteungna nu geus meuleuneu teu hariwang lantaran sesegu efek. Nya lucu, mana ya bagiakeun geulis. Kira mangga tos ngaraosan mah biar aku teu moho. Ki Badra luncat dina gerakan ucing ngarontok beuri. Sugan sia mah kolot-kolot cekekeun tetelo sia. Nyitar siah ngolebat ka gigireunana Ki Badra. Kaprot teh beungeutna dicabok. Aya garang ngager geuning manuk manyar jadi. Ki Badra sakilat ngareret ka Ki Jalal. Heg pipina diusap-usap lumayan oge karasana mani peureus. Aduh, sedekeun we tuh kadinya ka juru geura engke ari geus karasaeun mah biar aku teu ngahenen geura anu ngagurinyal teh geura sok sedekeun kadinya. Ki Jalal ngahatean ka Ki Badra. Binatang sia janji ngabae ngucap teh dasar. Nyitar siah bakating ku nafsu ngadenge ucap-ucapanna Ki Jalal. Teu anta parah deui jorelat manehna luncat ka gigireun Ki Jalal. Memeh Ki Jalal bisa naon-naon dampa leungeun nyitar siah geus ngagaprot manten kana pipina. Tampiling nafsu puguh we mani ngajelebet. Aduh, kurang ajar sia. Lain ancaman di mah. Akah, hayu urang jagalkeun kuduaan. Begetkeun kadinya. Aduh. Ki Jalal bari nungkup beungeutna. Cipanona ngadadak ngucur lantaran nu digamplengna teh lebah juru panona pisan. Ngajadikeun manehna lain deui amarahna. Coba deuleu. Geura ragap awak aing ari bisa mah. Coba. Kudan deh. Ini teh minta kumaha akah? Hayu akah, urang jagalkeun ku urang baheula-heula we lah. Hayu akah. Ki Jalal bari ngateyep panona merong. Teu beda ti ucing ngintip manuk mitra. Benar tadi mau aja bahaya telaga tapi agak gaya adi pamali milain julur kolot geus kuat ngaganoi ka hareup ya. Ki Badra oge bari ngateyep ngadeuketan nyitar sia. Patalakuna teu beda tinu rek ngeroeg. Jorelat Ki Badra luncat ngarontok. Jileng Ki Jalal oge ngaronyang ti gigireun. Nyitar siah teu gugup. Sakilat manehna ngolebat ka gigireun Ki Badra ngagunakeun gerakan kapinis ngejat. Tuh. Sikuna baranghakan kana iga burungna Ki Badra gilek nyitar siah malik ngatuhu. Hiu. Reup kencana ngablesur. Jurus tutungkusan ti Ciaro warahanu jadi bapa. Uguh we Ki Badra lain deui ngaranyugna. Rikat manehna ngabalieurkeun beungeutna bari sateka hapolah malikeun badana ngabarengan ngangsrodna suku kenca ka hareup. Heat leungeun katuhu rek dipake newak pigeulang. Tapi nyitar siah rikat narik leungeun kencana bari sabrut ngasupkeun leungeun katuhu. Uguh we Ki Badra teh ngaranyug deui bae. Jabat carehamna karasa nyeri lantaran aya peureub anu ngagetruk. Sanajan bener ngan ukur peureub awewe. Tapi ngaran-ngaran cukup latihan. Teu burung we Ki Badra teh ngadayagdag rek labuh. Garang naker geuning kadi atuh akak yeuh. Aduh. Ki Jalal barang tadi rontokanana poos ngagentak manehna malik sarta terus ngarontok ka nyitar siah dina gerakan maung nekuk punuk. Tapi nyitar siah cukup awas. Sakilat manehna ngalelepkeun badana terus ngajorelat dina gerakan orai gibug bari sikuna mah ngageduk kana walikat Ki Jalal. Gilek nyitar siah malik breh badan Ki Jalal keur doyong ka hareup sarta semu-semu ngajurung gunung
Lantaran karasa angeunna rada seueul akibat benturan sikuna Nyi Tarsiah sarta teu antapara deui ngagentak Nyi Tarsiah ngirimkeun jurusna anu teu mis deui ngajebrod kana punuk. Ki Jalal nepi ka nyolontot badana rek nubruk Ki Badra, tapi Ki Badra rikat ngejat atuh teu antapara deui. Bluk bae Ki Jalal nangkuban sungutna nyunghid kana taneuh. Aya nya urang aya sugan hayang diri ke sia. Badra ngagentak nyebrutkeun peureup rek ngabentur gunung sakemaran. Tapi Nyi Tarsiah ngagentak malik nyerong bari ngetikeun dampal leungeunna. Ki Badra ngahajateun narik leungeunna lantaran maksudna rek newak pigelang nu jadi lawan. Kulawit leungeun Ki Badra leungit tina sasaran bari ngabarengan ngangsrodna suku Kenca ka hareup supaya badana leuwih deukeut jeung Nyi Tarsiah. Orok aya Nyi Tarsiah oge leuwih ti heula geus bisa neguh kana karepna nu jadi lawan. Sakilat manehanana ngejat ka kencaeun Ki Badra bari nyamerkeun dampal sukuna kana suku Kenca Ki Badra nu masih keneh ngangkang tacan antel kana taneuh. Puguh we kontan badana Ki Badra teh jadi ngereweng leungit kasaimbangan. Bareng jeung eta Nyi Tarsiah ngagentak malik sebrut ngirimkeun panimpugna. Tapi sareret kabireungeuh ku juru panon Ki Jalal geus hudang sarta ngacorelat ka tukangeunana. Ku kituna teu panjang mikir deui ngagentak manehna ngalelepkeun badana. Bener we Ki Jalal ngagentak ti tukangeunana, kalayang gapruk we manehna kalaka ngarekeb Ki Badra. Nu badana masih keneh jejari jegan. Sedeng sangkaan Ki Badra mah nu ngarontok ya tangtu Nyi Tarsiah. Ku kituna barang kebut manehna ragrag sarta badana katinihan ku Ki Jalal ngagentak manehna ngagurinyal hudang. Celek bae Ki Jalal teh ditumpakan bari jeung didedet-dedet. Marukana Nyi Tarsiah. Didedet-dedet. Marukana Nyi Tarsiah. Wahara. Beunang ini mah. Ceuk Ki Badra bari semun rek ngokos maka jeung ongkog-ongkogan, ungkug-ungkugan. Maka tingku ngarasa bunga manehan nepi ka salah dedeleuan. Wahara mitra. Nanon kok gunyal yuk. Ceuk Ki Jalal bari ngagurinyal maksa rek hudang. Ya, aya ide adi. Paingan atuh. Padain heuras beul teh. Ceuk Ki Badra anduk nama kalah ka irilan. Aduh. Wahara. Oreja. Manehna hudang maksud mah rek narajang deui ka Nyi Tarsiah. Tapi lapur lantaran tadi ge barang Ki Jalal jeung Ki Badra keur patumpang tini. Nyi Tarsiah mah geus ngabelecet nyampeurkeun raramehan. Kabeneran ari rongheap teh Ani jeung Ki Jantra nu daratangna susulumputan. Ret ka Nyi Tarsiah nu kakaramun cengis di jalan leutik. Ngagentak disampeurkeun. Duanana hari weus-weus naranyakeun naon sababna nu matak Nyi Tarsiah aya di dinya. Nyi Tarsiah lain ngajawab. Kalapok manehna ngabejakeun naon-naon nu kakarabieu karanapan dihanapeun dapuran awi. Atuh Ki Jantra jeung Ani teu ngurus barang tanya deui. Balecet bae maranehanana lalumpatan ka jalan urut Nyi Tarsiah tadi. Sedeng Nyi Tarsiah terus deui nuturkeun tukangeunana. Ari breh tetetela aya lalaki duaan keur laleumpang. Ari disidik-sidik sing horeng pacalangna Jang Husen. Iya mangkeluk anu kurang ajar teh. Antapara disabrut bae Ani narajang. Cuh. Kerep katuhuna nimpah kana cukang irungna Ki Jalal jebrod. Leungeun buntung ngahanca kana dadana Ki Badra.
kontan dua nana ting jarungkel teu beda tinu di bentar gelap. Ayo bangsat ngamuk. Cek Ki Jalal ngagorowok bari maksakeun hudang. Bareng-bareng bae manehna lumpat bari teu repeh sungutna gogorowokan. Sedeng Ki Badra sanajan bener bari sesolontodan. Manehna oge maksakeun nuturkeun Ki Jalal. Ani tadi nama rek terus ngudag lantaran nafsuna tacan kabudalkeun kabeh. Oro kaya Ki Jalal magis nepi manten kalemur bari terus gogorowokan nyebutkeun aya bangsat. Atuh anu keur lalajo teh buriak nyalampurkeun ka Ki Jalal. Torojol deui Ki Badra sosolontodan teu beda tinu sakalor. Atuh ngadadak jalma-jalma teh jadi ibur. Nu kaburu nyokot bedog mah ting serebet. Maruru ka jalan leutik panuduhan Ki Jalal. Aduh, cilaka nyumput ke kanang muning. Cek Ani bari matot nyitar sia jeleng luncat dituturkeun ku Ki Jantra. Mitra kaum dangu ari nu ngarudag ribut. Awas kepung nyumput ke kanang muning. Nyumput ke kanang muning. Kadinya ke kanang muning. Ayo kepung. Mani cambuh mitra kaum dangu. Mitra kaum dangu anu ngarudag teh taksiran bae awasin keur waktu Ani laluncatan kalebah dinya. Kanyawan deui wae. Kumaha ieu? Ani rara tereret neangan jalan pikeun nyalametkeun diri. Tapi lamun Andi daek nyogrogkeun beungeut moal matak naon-naon. Paling-paling urang Cipancar teh bakal malik geuleuh ka Ki Badra katut Ki Jalal. Tapi geus kitu we lantaran Andi teh kebek ku ngarasa era pang-pangna masieun kanyahoan ku Pak Haji Sobana. Komo meureun ku Jang Dana. Piraku teu diancunan ongkoh deui ayeuna teh jeung aya nyitar siah deui. Ulah-ulah sangkaan tetangga-tetanggana teh geus tangtulos nama kanu lain-lain. Ku kituna Andi teh jadi kawas anu bingung. Ret manehna kana muning jalu nu keur merong ka manehanana. Teu anta parah deui jakuk bae ditumuk ku leungeun buntungna. Uguh we muning teh ngacerete ka tukang, reuwaseun sarta nyerieun jakuk deui nu sajena ditumuk. Cerete deui mundur ngarumpak nu sejen. Geus kitu mah jebrot bae nu sejena oge dihanca. Nu antukna muning-muning teh buriak kalaluar tina kandangna bari silih gadil jeung pada baturna. Barayak ka sisi jalan kabireungeuh ku batur-baturna nu sejen anu masih kene aya di kanang sejen. Ribut atuh kalaluar sarta terus deui ngaburusut tuluy ka jalan ngahiji jeung batur-baturna. Ret ka jalma-jalma anu lalumpatan nyampeurkeun. Nah atuh teu anta parah deui sabrut bae muning teh ngadon ngudag. Kawasna bae disangkana rek ngepung maranehanana. Tolong, muning edan. Jalma teh buriak maralik deui ka tukang. Bareng-bareng bae kabeh lalumpatan paheula-heula. Sedang muning-muning terus ngobrol tukangeunana. Ingat ka dieu ayeuna mah, Pak, ka dieu ieu. Ani ngacorelat ka sisi kebon, juringkang mapai tangkal Jayanti. Beras ka sisi lemur terus bae ngabeng beos, muru ka lemur hujung. Salamet teu kanyahoan ku nu ngudag, halusna teh deui cahaya bulan ngadadak surem. Lantaran cirim na ngabulubus ka tukangeun megakan. Kaum dangu lain deui Andi kareurewasanana nepi ka ngalakon di kepung ku batur salemurna. Da eta we gegebeganana oge teu punah ku saminggu. Lain lantaran ku sieun. Tapi ieu mah samata-mata ari ras kana wiwirangna. Lamun seug manehna harita kanyahoan.
Kitu soteh cek anggapan manehanana. Da ari urang Cipancar mah moal boga sangkaan naon-naon. Paling-paling Ki Badra jeung Ki Jalal nu bakal nampak panyarekan di urang lemur. Gagabahna keur make wani nyebutkeun bangsat ka Ani. Tapi nyaeta atuh ngaran jalma anu keur baluweng tempo-tempo tindak tandukna teh estuning matak teu pikahartieun. Ani di hujungna teu lila dius deui bae manehna kadua Ki Jantra ari nit maksudna rek kapanenyoan. Di hujung teh nengel terobosan ka Kadungora. Kabeneran ari gok teh papanggih jeung Mad Tasim. Pok Mad Tasim popoyan ka manehanana. Cenah kamari manggihan anu keur ngabring. Nyaeta waktu manehna balik ti Jangkurang. Lantaran katempona ti kaanggangan manehna teu sidi ka saurang-saurangna ngan rigigna nu saurang moal salah ngora kenehna keur. Wah si Jakalara jeung komplotanana Pak. Tiasa jadi jangan di. Sanes kinting-kintina kamarana maranehna teh Pak. Rupina bae ka Jangkurang eta nepi teras nongoh ka Tambak Baya panginten. Tebih Pak ti dieu. Nya cekapan we jangan di. Bade disusud. Sumun Pak. Bet panasaran abdi teh. Mangga urang sareng we atuh. Geus kitu mabring tiluanana ngambah jalan anu berasna ka Jangkurang. Aleumpangna ati-atina keur pokona mah bisi bantrok jeung nu keur diteangan. Maksud teh deuk diintip-intip heula ti angangna. Bisi gok ari ribut mangka-mangka itu teh baturna lain saeutik-eutik. Atuh datang ka Jangkurang kuncung-kuncung teh kawauhanana Mad Tasim. Jelasna mah ka anak muridna tapi waktu ditanyakeun luput teu nyahoeun. Kawasna bae nu ngabring teh langsung ka Tambak Baya. Tapi jalanna malibir henteu ka jero lemur. Atuh bring deui ari nit. Katambahan ayeuna mah nyaeta ku Odi muridna Mad Tasim. Jalanna henteu nengel ka jero lemur tapi kukurubutan malibir kanu bala. Ngan Odi nu terus ka lemur teh ngahaja sina misah. Lantaran manehna mah geus wawuh deui jeung urang Tambak Baya teh. Maksudna sina maluruh di jero lemur. Nepi ka mumungangna ari gok teh tetela karena keur ngariung jeung anak buahna. Kumplit kabeh jumlah jamleh aya 10 urangna. Puguh we pikeun Ki Jantra jeung Mad Tasim mah lain deui ngarasa seberna. Lantaran ieu teh lain lawan enteng-enteng. Tapi Ani mah nu memang geus neundeun hate ka ceuceub nu lain di kieuna. Manehna geus teu nolih loba nalawan. Ari gok ari sabrut bae manehna narajang. Nu diburu teh karna jeung Bahrowi nu harita kabeneran diukna keur ngareneng. Montong ngejat ayeuna mah Jaka. Bahrowi balitungkeun ayeuna mah dosa-dosa Andika. Ani tandangna teu beda ti banteng bayangan disusul ku brak-bruna anak buah karna diteumrag ku jurus si gelap ngampar. Ngan karna jeung Bahrowi nu salamet teh lantaran rikat duanana ngejat. Si buntung nganterkeun nyawa hayo kadapuk kadinya euy. Cekarna marentah ka anak buahna. Teu talangke deui. Robay Andi Ki Jantra katut Mad Tasim diraronom di Kapung Wakul Buaya Mangap. Tapi Andi ngagentak melesat keluar tina kepungan. Lantaran manehna mah keukeuh hayang nyang hareupan karna jeung Bahrowi nu geus dianggap musuh kabuyutanana. Podaran ta si Jantra teh Wigena. Cekarna ngagorowok ka Wigena. Cileng manehna luncat kanu anggang. Lantaran kabireungeuh Ani nyabrut ka palebah manehanana. Yang aing sia mah tandingna Ani. Karna ayeuna mah ngagorowok ka Ani. Leok manehna dina gerakan pucuk awi katebak angin pikeun nyingkahan panarajang. Sabrut jurus gugur gunung dina ulin pading dangrek ngapentur iga burung. Ani ngagentak ngagilek bari ngaheumatkeun leungeun buntungna dipake nakis. Tapi gerakan pucuk awi tetela teu bisa ditembus.
Sakilat lengan karena ngalengit ngabarengan koleabna awak. Kukituna Ani ngagentak ngaragragen awakna langsung nyamer suku karna dina gerakan leled samak. Orokaya karena oge cukup ringis ngagentak manehna luncat saterusna ngagunakeun gerakan jair kasaatan. Bareng jeung kitu titukangin Ani ngahiuk bedog Bahrowi ngabongohan rek melahkeun sirah. Ani ngagentak malik hiuk lengan buntung dipake mapag seseukeut bedog cek beletok bae bedog Bahrowi potong jadi 2. Sabot kitu rob Ani dironom bedog nating hariuk rek ngacak-ngacak badan. Ani ngagentak nyabut siku-sikuna terang-terang. Bedog-bedog jadi hanja ku siku-siku. Semrut Ani dina gerakan cacar bolang. Brah tiluan rebah dihakan ku siku-siku. Sret Ani balik deui brah deui duaan ngacarengkang rebah na ka tukang. Jorelat dina gerakan panggalmui terang-terang. Siku ngahanca 2 sirah semrut Ani narajang kakarna nu memang cicingna nengang. Tapi karena ngagentak ngawangun pasangan badak Cihea sebut ngacai maneh nama pagbadan Ani nukir ngabalesat tuh 2 kekuatan diadu akibatna memang kacida hebatna karena nepi ka macaleng lantaran badana kabentur ku leungin buntu sedang Ani ngarempeyek katiban ku cula badak tapi duanana teguh tanggoh sarua kuatna karena ngagentak hudang atuh Andi terus ngajerek-jek deui. Rob deui nu ngaronom di kapalaan ku Bahrowi. Sedeng wigena keur jojoh padutunggalan jeung Ki Jantra. Mad Tasim dihurup kuduaan nyaeta ku Sudinta jeung Sarja. Itu ieu boh tanagana boh pangabisana estuning saimbang. Mad Tasim atuh sanajan dihurup tapi manehna tagen bisa ngimbangan kekuatan nu jadi lawan-lawan malah tempo-tempo Sudinta jeung Sarja didesek mundur karena nu biasana sok nangtang padutunggalan teh sakali ieu mah manehna kalah ka ngahujuhkeun anak buahna memang lantaran manehna geus ngarasa seber ku wawasena Ani. Kapan bieu oge dihanca ku gerakan badak Cihea Ani teu kerel-kerel. Hiu-hiu genep bedog ting hariuk. Kikir hareup tukang dieusi ku nu rek ngahanca kana badana. Ani ngadadak ngalelepkeun badana sakiceup manehna ngawangun gerakan lonok malih warni. Jorelat manehna leupas tina kepungan. Bari nyamerkeun siku-sikuna kana beuteung Sarkawi jeung Jimpo. Kontan duanana ting koceak. Sanajan teu bedah oge tapi nyeri nama geus lain caturkeuneun. Nu sejena atuh ngagentak narik bedogna sarta bari ngejat ka tukang. Lantaran lamun teu kitu pasti maranehanana diaradu jeung batur sorangan. Hah, ulah ngeunah-ngeunah sia Jaka. Ani keukeuh hayang ngadu jajaten jeung karna. Sedeng rek ngahanca Bahrowi oge rada hese. Lantaran dina narajangna teh manehna masa tengah nyumput ditukangeun batur-baturna. Ya buntung ka dieu ari geus teu lebar ku nyawa mah euy. Cekarna bari seret mesat bedogina. Kahayang mah rek ngagunakeun gerakan lancah mau. Orokaya manehna ngarasa hariwang. Bisi ngahanca baturna sorangan. Hari rek ngajakan patutunggalan. Hatena rada seber deui. Sok sieun gerakan lancah maung bisa digagalkeun. Sabrut karena narajang bedogna nyolocos rek nobros dada. Ani rikat ngagilek bari mapag bedog ku gerakan capit hurang. Kiwal polonyon bedog glesot tina panyekelna pluk bae bedog karna murag. Haha, ngan sakieu kabisa sia teh ke Jaka. Ani nyabrutkeun leungeun kencan. Tapi ngadadak karasa hiukna angin nyamer kana punuk.
Kukitu na Ani ngargo bari ngalalepkeun badana gilek Malik breh Bahrowi jeung Jumanta keur ngahiukeun bedogna. Corelat Ani kagigireun Bahrowi terang bedogna dibabuk ku siku-siku hiuk gajrot leungeun buntung Ani ngahanca kana carehamna. Allah. Bahrowi nepi ka ngagerung bari ngajengkeng jedak badana neungar Jumanta. Corelat Ani pindah tempat hiuk gajrot leungeun buntungna ayeuna mah ngahanca kana pepeuteyanana Jumanta. Kontan Jumanta ngagerung teu beda ti Bahrowi. Ret Ani ka Ardasim jeung kadulmanan anu keur mapah Sarkawi jeung Jimpo nu tadi kabeunangan masing-masing beuteungna ku siku-siku. Corelat terang-terang masing-masing sirah dulmanan jeung Ardasim dibere hadiah siku-siku. Geus kitu sabrut bae Ani narajang kakarna nu keur molohok nempokeun. Kagiliran sia ayeuna caka. Cek Ani harna teu nembal sakilat lep badana dina gerakan sero nyusup. Porengkal kagigireun lawan bari nyamperkeun peureupeuna. Ani ngagentak ngarempodkeun badana bari nakis ku leungeun buntungna. Tapi Bahrowi jeung Jumanta nu harita geus arudang deui ngageuwat duanana narajang ka Ani ngabongohan ti tukangeun. Mun Jumanta tetep ngagunakeun bedogna, Bahrowi mah ayeuna ngagunakeun pecut kulit. Nyatana pecut kulit muningna nu memangna langka digunakeun. Ceter, 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 guriwa. Tungtung pecut melit kana beuheung. Puguh we lain deui Ani ngaranyugna. Ngagentak manehna Malik bari satekah polah newak nu meulit kana beuheungna. Sakuat tanaga ku manehna ditarik supaya manehna henteu kagusu. Keur kitu kolebat bedog Jumanta rek ngahanca kana sirahna. Ani ngagentak ngagilek. Sanajan bari kaku tapi manehna geus hasil nyalametkeun sirahna. Bareng jeung eta bet wae pecut teh ku manehna dicentok. Bolonyon lepot tina panyakalna Bahrowi. Tapi Bahrowi tacan ge nyeunghap. Sedeng pecut-pecutna masih keneh meulit dina beuheung. Ardasim, Jumanta, Sarkawi, Katut Jimpo geus ting salabrut narajang babarengan. Ani ngagentak luncat kana lolongkrang kosong. Tapi ngadadak pecut teh meulit kana sukuna. Teu anda parah deui gabut bae manehna labuh. Dikeun nyalametkeun badana tina seseukeut bedog. Kapaksa manehna kudu gogorentelan. Tapi sakali ku manehna teu katiten. Tapi sama sakali ku manehna teu katiten yen ngagorentelna teh kana palebah gawir nu kacida lungkawing. Geduk badana maduk kana tunggul kai ari teh lain deui Ani ngalenyapna. Lantaran gigireunana tetela jungkrang nu kacida lungkawingna. Teu miceun tempo gurinyal manehna hudang. Tapi samemehna manehna bisa nangtung karena sakilat ngabalesat. Jebrod. Badan Ani ditejeh satakerna gurimpal. Koleang bae Ani ngalayang kahanap. Dituturkeun ku ceritna nu les-lesan matak ting puringkak bulu punu. Kalayang neng non teh wajul deui. Cager hara midra. Hanya kabujeng neng nong lah. Dugi ka dieu heula dongeng garapan Mang Barna dinten ayeuna. Si buntung jago tutugan. Insyaallah mitra enjing urang teraskeun deui neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna. Hatur nuhun ah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah